Dengekeun ontohon. Ulah sok sombong, ulah sok asa aing lalaki, panjang lengkah. Angger ieu teu boga duit mah ngajugrung ciga mejikom. Ulah asa aing lalaki bisa pilihan awewe anu leuwih geulis, anu leuwih hedon. Ingat ieu, nu geulis mah zaman ayeuna oge loba, tapi anu setia jeung maturan maneh di saat sangsara hesek. Bener teu? Baladageun. Ye, geus kolot kieu mah lain masalah wani teu wani. Nah, geus kolot mah eureunnan gegerengsengan teh. Set neangan pi duiteun, lain balakah neangan pi omongeun. Baladageun. Lieur-lieur ku sorangan, ripuh-ripuh ku sorangan, capek-capek ku sorangan. Matakna lamun hirup masih kene lieur, masih kene ripuh, ulah sok adigung ka batur. Baladageun. Awewe mah kudu pinter neangan duit. Lamun awewe henteu pinter neangan duit, bakal direndahkeun. Kudu ingat, lalaki zaman ayeuna eueuh anu ikhlas nganapkahan awewena sanajan eta pamajikana. Baladageun. Ye, wajar aing mah disebutkeun gembrot, kucitreuk, hideung, goreng patut. Da aing mah nu dipikirkeun age eusi beuteung. Beda jeung batur. Batur mah hayangna katempo glowing, shining, langsing. Aing dina pikirangan saukur hayang loba duit. Sakitu teh aing. Baladageun. Lamun teu mampu ngabedakeun katanya jeung nyatanya, ulah sok nganilai batur goreng. Sakirana teh nyahona naon, jempe. Baladageun. Hirup mah ulah sok sombong, ulah sok angkuh. Ingat, jelema mah kabeh oge boga jatah jatuh. Paham? Baladageun. Disebutkeun beungeut geulis ku filter. Ku jelema anu make filter tapi teu geulis-geulis. Sirik, turutan, lain loba babaladagan. Baladageun. Lamun hirup hayang bebas jeung senang, mending keneh jadi randa. Lamun pun stres, montong gablek salaki. Paham? Baladageun. Zaman ayeuna mah ulah loba mikirkeun perasaan batur. Simpel we, anu bageur-bageuran deui, anu munafik akan balik. Baladageun. Ye, geus kolot kieu mah lain eueuh kawani, lain teu gede kawani. Lamun nempok batur jahat, munafik, manipulatif, haus validasi, osok ngahina jeung ngarendahkeun batur. Sakapeung mah sok hayang nanya, ari Anda sehat kikituan teh? Teu katega eta bibir ngucapkeun kitu ka batur. Baladageun. Ye, ari hirup kudu optimis, ulah pesimis. Eleh rupa lawan ku doa, eleh duit lawan ku wirid, eleh tahta lawan ku pangabisa. Nanaon ge geus jalur langit mah moal mata keundeur. Bener teu? Baladageun. Ye, Nurmi, ari sakirana teu mampu keur meuli skincare mah cicing we. Da meuli skincare teh anu keur mampu ieu. Ayeuna maneh di skincarean beungeut glowing, shining, bersih. Angger we tempo geus eureun mah ieu di eureunna make skincarean mah ieu. Ramiju deui beungeut teh. Ate tangga jangka panjang salila maneh make bersih teh. Dengekeun mending keneh skincarean tah hate maneh. Ame bersih. Pan geunah ari bersih hate mah sapapanjangna. Bener teu? Maju maliri dengki ka batu. Baladageun. Ulah lobat deui nyaritakeun tentang kagorengan batu. Ye, jelema zaman ayeuna mah pura-pura jadi pendengar padahal manehna teh nyebat. Baladageun. Caritana sedih, caritana akuna ngepoan, di scroll, ditilik-tilik, dibulak-balik, ditempoan foto video jeung statusna. Ari kana gayana nurutan. Ye, eta teh sia teh iri apa terobsesi? Baladageun. Serba salah,
Ari hirup jadi konten kreator. Aing ngonten tentang kahirupan, ngajarkeun aing teu bersyukur. Ngonten tentang sikap jelema anu osok ngagorengkeun batur, ngagosip batur. Ngajarkeun aing nyindiran, sok suci. Ngonten tentang masalah agama, kata-kata bijak. Aing disebutkeun munafik. Hari aing kudu ngonten naon atunya? Konten anu bener wae ngocoblak tentang masalah kahirupan aing loba dihujat. Komo deui nyeun konten video syukur. Materi weh saalam dunya. Nasib konten kreator. Beladan. Boga pamajikan dibere duit sakitu sakieu ge. Teu lah bea dengekeun. Dibere duit sakitu nah kudu jadi imah gedong sigrong, kudu jadi gunung jeung lautan, kudu kabeuli emas kiloan. Karek dibere duit sakitu ge menikah hitungan, ini jadi omong. Jigah anu mere duit sapoe 15 juta, 18 juta, pantes deh diomongkeun ge da teu jadi nanaon lamun dibere duit sakitu mah. Menikah dibere duit sakitu ge hitungan. Jigah anu mere saeusi dunia wae. Palatanggeun. Baheula mah sorana meuni lemah, lembut, romantis. Nah, ari tempo geus kawin mah dibeda. Ye, nu ngaranna awewe mah kabeh oge kodratna kitu. Omo geus dibere boga budak, teu boga duit, kurang rasiko, salah kitu usaha. Sorana oge bakal rubah jadi stereo, alabatan toa masjid. Tembusna oge ka 7 imah tatangga. Omo ye dibere stres nempo salah kitu usaha mah. Ngomongna oge babaledagan, alabatan guludung. Baladageun. Nah hanya awewe zaman ayeuna mah lamun boga masalah teh teu gampang stres. Atunya heueuh. Da awewe zaman ayeuna mah stres teh dijieun status. Lieur ku pagawean dijieun status. Loba bayareun ka Bank Emok update status. Bahkan eudeuh ka ondangan, eudeuh ulin, jalan-jalan, nah naon ge update status. Ka modal-modal update status. Bener teh. Baladageun. Ibu-ibu rumah tangga anu teu digawe, anu teu bisa ngarah duit, eta teh ibu-ibu anu kedul. Ceuk saha eta nu ngomong kitu? Ibu-ibu rumah tangga anu teu bisa ngarah duit, anu teu digawe, nyebutkeun kedul. Ye, ibu-ibu rumah tangga pigaweuna leuwih loba tinu gawe kantor, tinu gawe pabrik. Ngan saumur hirupna digawena teu digaji. Jadi baby sister bisa. Jadi koki bisa. Jadi panggilan ti peuting oge keur ngalayanan lalakina bisa. Teu jeung nyebutkeun eueuh gawe ngan teh teu digaji saumur hirup. Paham? Baladageun. Keur mah hirup balangsa. Neangan untung tinu enteng. Pagawean sapopoe ngan ngitung jeung ngitung nomor. Ye, dengekeun. Anu beunghar wae loba duitna ieu dipake judi mah bakal beak. Bakal mararat. Komo deui maneh anu hirup balangsa. Emang maneh percaya tina judi bakal jadi beunghar? Moal ieu, aya ge bakal mararat. Bakal beak. Daripada duit dipake judi, mending keneh dipake ka anak jeung pamajikan. Ngeunah-ngeunah atuh dihakan. Bener teh. Baladageun. Ye, ari hirup ulah sok loba iri dengki. Ulah sok loba benci. Aing wae nu dipika sedil ku maneh bodo amat. Nu rugi mah maneh. Unggal poe nyeri hate ku urang. Ye, naon wae nu dilakukeun ku urang, update status, update video. Saha anu kasinggung mah? Maneh anu loba iri dengki. Rugi ye, unggal poe sakit hati. Sedangkan urang happy-happy. Ye, persibuk diri sendiri. Bahagiakeun diri sendiri. Ulah sibuk mikiran batur. Obatan eta penyakit hati. Aneh cager. Baladageun. Yo, tong nanya dulur urang aya sabaraha urang. Tanyakeun mah di saat urang sangsara balangsa aya sabaraha urang dulur urang nulungan urang. Paham meureun? Baladageun. Yo, hirup mah ditanya jawab, teu ditanya repeh, disapa seuri, teu disapa mah be aja. Eudeuh diwawuhan, eudeuh dimusuhan, bodo amat. Wawuh jeung maneh henteu fungsi, teu wawuh jeung maneh ge henteu rugi. Bener teu? Baladageun.